Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya arek ngomean parang tuh, ngomean parang potong karena potong tuh patah tuh. Cek bahasa eta nama patah. Kayak geus aya etanan ya, geus aya jang pidagangeuna kayu duka kayu naon itu. Di kampungnya urang teh butuh ku bangsa parang we. Parang jadi orang dikadekan heula. Orang ditekan heula jeung kagangna. Buka kumaha orang da teu bisa ngomean parang teh sugan we nya, sugan alus. Sugan bisa guys. Sayana di posisi di perkampungan. Anu bade ngasubrek subscribe nya mangga sok subscribe tah eta sara domanya digigireun eta digigireun imah saya kana doma di dieu mah tah ayeuna geus kieu urang teh bingung jeung ngalaan ieu ngalaan anu potongna tah ngalaan ieu potongna kumaha nya arah babari guys palu kitu anu palu tah ieu mah palu sok komen kumaha carana babari ngalaan. Tapi beunang guys tuh dulur-dulur bisa ngandingan. Oh ternyata kieu ngalaan gang parang teh. Aduh mas ini serikeun tong oh ya cenah. Pakol. Jadi mau disekip-sekipnya sok kayak ngalikeun sok itu kajeun terserah yeum. Itu beunang euy. Takuan ku palu ge tuh. Palu. Takieunya bisa ngurutan ngalaan parang anu potong. Kieu nya. Karena ganti ku ieu kudu leutikan meureun. Pasti domba bisa da wae. Tapi dipikir kanang domba tah tinggali. Tah. Kanangna tah deukeuteun tuh da. Jadi gandeng. Orang pindahkeun kamerana. Di kadekan heula tapi kabule deueuh. Ajaran enak udah gede kena tapi nya buledan euy. Arah ngangkat. Wah. Narumpok di kebon kami. Mana ada bintang. Itu bisa. Balik video. Ketinggali. Mana ada mungkin mah? Tarian mereka parang mereka mengengken. Jadi mengengken itu bahasa lama bahasa lima nikah kita. Tentang parang sebenarnya guys.
mau di mana parang. Yun tayo pasti takot harap yun. Di ba may kamang kapak, hindi sila. Saan dan malanya na ano nga. Pagting madak mong orangan kan sehat. Kaya sa ano. Gede kene guys. Udah masih gede kene. Kita pada kok ge ngurelieu cek ke. Tuh, air mah meujeuhnya tinggal guys tuh. Ya, meujeuh heuh. Di pasir di luhurna. Nah, kadi pasir ke di luhur. Paku. Paku arek ku bedog kunaon eta pasir. Nah, geus kieu nya guys. Langsung beulah kurang teh. Nah, dibelah kieu. Tinggal itu. Hei, ulang-ulang itu dina parang meurang mah. Dina parang di heula meureun, kali nakol. Yo, Sing dan teuing mana? tah. Enak asupan heueuh tah. Geus kieu urang teh nyangan ayeuna mah. Pasek awi atawa kai pak awi we heueuh. Tah, kitu malum heueuh sora domba gandeng. Deket we nih. Tah, ini nyangan awi, mangi awi ya. Kaos kieu. Dijieun pasek kurang teh. Dijieun pasek kaos kieu tanya. Ai pasek teh naon atuh bahasa baligna teh. Pasek pokokna mah lamun di daerah mana ge beureum pasek mah pasek di Sunda mah heuh. Tah. Asa buruk awalnya. Heeh. Asa kapanggihna kuleungeun we. Ente lebah ini sama tuh alus. Cuman liar mah ya. Tah mun si pasir kawas kieu katingali teu. Nah, kalau si pasir kawas kieu nya urang teh takol tapi gagangna panjang ting euy di semal ka tele kana kamera tek-tek heula ku ragaji. Tah ieu mah ragajinya tek-tek heula. Tah geus kieu nya tah. Geus jiga kieu pasek nu tadi tah. Asupun kan unang belah tadi geuning. Katingali tadi lian beulahna tah. Takol ku palu atawa ku martil mun aya mah. Ya ieu mun panjang teh tek-tek heula awina, da hese nakolna heuh. Nek teh kamari ku ragaji rek ku silet. Teh mah ora ku silet mah kun ku ragaji. Naon teh nya. Habis itu ketinggali yang balikeun. Tah ini nyelap guys. Tengong bedog so pepekna so. Tah kutongan bedog cenah cekolotna. Berenang tuh. Tapi eta cengap teuing euy. Kapageuh kitu. Merek naon atuh da mah bumbu rupa. Tah geus pageuh kieu. Teuk-teuk urang teh saruakeun. Tong kali saruakeun pisan ai keur posisi kieu mah. Jadi bisi aya kena cakoleun. Ini cengap pisan nya. Asup heueuh. Tah mun posisi geus kieu ayeuna anjing, ieu kieu euy. Teuk deui ieu na nyawa muriding. Tah sakieu neuteukna nya. Tah geus beres pageuh ayeuna kuateun masih ngadek mau ngoge. Kek tah geus kuateun. Ayeuna geus kieu bersihan ieu na handapna mah juga kieu nyawa teh tah. Sing lemes ieu teh heueuh. Arek di amplas kayak mah. Arek di
sugu ay boga mah di imah sugu na di gurina terserah kunaon eta mah mun ini da mah teu boga hampelas mah dihampelas nya takan teu acan subscribe sok subscribe mangga bari jeung jempol pokona mah bade ngadamel video anu seputar perkampungan we seperti di sawah gitu di kebon di area-area imah nu di kampung kita seperti kan kitunya di video nanti kete gitu teh jadi ngalamel gagang parang oge salah sahijina peralatan di kampung gitu da mungkin kak mau ngabubug parang orang teh moalnya mau apalah wargi hah ayo nama teh tah saatos kieu mah turun dalam mah seueuh upami bade di amplas upami bade di amplas mangga ieu mah ya tah bade di sugu kantun mun bisi nanyakeun ieu kagangna tina kai naon pokona mah teu bisa ngajawab duka kai naon tadi teh pokona mah suluh tadi teh paksangkeun ku urang teh Dahan tisuk itu. duka dahan tisuk meureun tah terus juga diheula nya palawargi videona kayak urang cobaan di Anggongore di Payunan Bumi nya sadayana sok sing sarehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.